Barudak kemarahan telepon aku barudak itu perusahaan sok atuh telepon ke si Odoy kita barudak kan dari ngumpul gitu dia tulis ke nomor sana lain ya baik baik magang gua Doy oi saya kan di mana aing kerjeng barudak tadi ya yang gede kan duanya si Uman kesel mau udah haren euy aya anu kopi tak wae dia we bisa yang kopi cup mah aya sete asal bayar mah kumaha kredit sorangan atuh sia teh omat teh kudu aya haren Oma tanggal lila. Atuh ayeuna siap OTW. Dadah cintaku. Cintaku semuanya. Sok Baik ya dong. Bayangin datang lah barudak. Ayo mau ke Mabang. Ayo. Nama tuh, lah. Wah, kan bawa motor nak? Kela, orang kela baru dah. Masuk atuh. Burung geus nyan. Geus. Ayo tuh, geus tuh. Rahmat wajar. Betul penjara roh HP. Lima culang, cileung. Tidak kumaha euy. Duit, doy ngechat sana tuh. Namun si Omi ngajakan ngariung di base camp sana. Ayo tuh. Dia sana. Masih si ketek orang tengah chat euy. Goreng HP naon HP kentang Beri cepat koyok di lebok naon kitu. Euy lebar. Ya, bisi keselen nungguan ya. Iya. Ayo tuh. Kira doy tungguan. Oke. Yuk, sila. Kayak aja goreng cintaku semuanya. Gimana nah heula bieu? Teh kana barang udah. Enak we. Selain di teh. Mobil tadi. Hah? Ya. Meuli serangan cek aing ku kita di teh. Kira punya tamu meja di luhur. Itu pan-panto lah. Lu pantanto. Ini asal arah renda. Alah, gerah body gerah hati. Gerah body gerah hati aing. Bukan beda, aya tuang iuran ya. Gerah kurang harulang di dieu teh. Sopan. Bukan sabaraha. Iya. Pai, bukan sabaraha. Aya 2000 ya malah.
Ya, Boga. si Adoy. Boga. Kebiasaan siapa. Daerah ini mah. Kela ya aya nu ngacet ka bogoh urang aya dengan pangi bae dibawa ka dieu. Kira aku dek mau kabogoh di acara baturannya da urang oge sarua bogoh kabogoh mah tapi can pernah orang mau di acara baturan khusus aya acara kabogoh mah nya. Oh, kira Oh, mau ke Boga. Era we atuh maneh. Tarang bogoh ya. Aku salah itu. Ya teh acara baturan tarawih poe. Sigan saririk sariang mah. Dahil gagablag, awewe man to. Tinggal bawa mereka bogoh ka dieu. Dahil menghargaan acara babaturan. Ngos tong parasea era menunggu baturan parasea. Ya, babacot geus na aing mau awewe ka dieu, mau kamu kan jemput heula. Ai teh era mah. Heuh aing mah. Aja mah kitu patutnya Ragu ka aing udah sepak lah. Aing teh tadi lamun aing ka babaturan ku aing sikat tadi colok aing mah liang ieu na oge ngirungna oge nya. Situ lain babaturana Ada baturan gitu. jakeun aing gitu colok liang kan teh gitu saeutik. Tengah hargaan pisannya Oh, busi eta mah sifatna kitu. Suku ditumpangkeun ngalaga. Teh sekali-kali deui mah hejoan eta pondokna tuh mah. Kembar sawe Mas pot ai. Kekuatan. Sok unlimited nu aing dibuatan. sok Sok atuh. Sok. Yuk. Yang sandina. Modal sih ya. Asli, Asli eta. kita nyarian gitu aing sok Ya. login ra ngomong soalnya suela Ngarek epe rek ya. Uy, Sultan datang. Sultan. Assalamualaikum. Ah, Lam. Kurang barangnya itu udah lari dia rata. iya aing lu. Eta jalan sana. Sok. Orang combo sok. Bantu. Oh, dia kan. Terus ya. Woi, ada orang itu marane. Tanya ku aing ku belum teh. Tadi malam. Bener atuh we Iya kana ki. Bener bae maneh. Eta Gede eta. Ya goblok ditanya ku aing benar remalan. Naon sarariat teh? Sararinis ka aing. Sini balik ah. Goblok teh. Balik ke sana lagi. Galau. mana lah? Aing lebih ramai kamu. Sikat. Doi. Dia. Orang-orang udah kita kayu pahan. Nah itu kita babaturan euy. Cuman kita mah hidup dalam dunia teh. Teguna saya temu punya babaturan teh haban we kitu. Kita aing oge boga kabogoh can pernah kitu aing menghargaan babaturan. Ieu we aing nama doi. Sia babaturan deukeutna heuh. Tah kieu sia kontekan si etana jelema etana urang kita kumpulan di sia pibuteun. Kita nya ku aing aja kitu. Ulah gitu ah mangiringan nonton gituan mah. Kir nya mah teh di penjara. Sieun sih kumaha deui da. Geus entong gituan ka baturan mah.
Bisa yuk, ulah jadi karena nanti gitu. Balik ya. Iya. Balik. Yuk. Aing masih kena ke kasih imun tadi. Asli beda jeung kabogona dalam bentuk tadi kena ku aing. Sikat. Dipikir-pikir menghana budak. Doi. Ayeuna nama kieu we. Dedek ngisi imun atau barudak kurang. Kurang mah jelas lah milih barudak mana da urang ge aya kakeun. Kieu we ayeuna. Kurang bere pelajaran we si imun teh. Kurang siksa. Iya, kan mana babatuan deketna. Mana samper si imun. Bejakeun ka si imun. Aya bisnis gitu. Keduiteun gitu. Kurang ditungguan di Cikonang. Ajak si imun ke Cikonang tapi tong mau sasah. Asli siap. Kurang bere pelajaran sekali. Mun. Aya naon doi? Ayo, Ka mana? bisnis. Bisnis naon? Pokona mah piduiteun mereka. Asli piduiteun. Asli. Mun teu jadi piduiteun mah urang mah mau milih ini. Ayo, pokona mah. Nama doi. Mana itu jauh cenah teh? Ayo di dieu gerak sedikit deui. Di mana? Tata di Wahangan di Cikonang. Berapa bisnis piduiteun di Bahangan sia teh? Aslina urang mah hayu bakat piduiteun we teh. Bagi rata duitna. Mah, ono itu kan hararese. Jadi, Dan hararese aing kegeul antara ngabunuh kan jelema kitu. Bener mana eta rek kamu. Ya, jelema kitu mah. Tuman hirup oge atuh da kumaha. Lain lur ah masa polisi kumaha engke da. Tukang eta mah gampang. Tuh geuningan budak. Kita bawa Geuning aya salaria bangsat. Mau bang ngomong sia, jaga ya bahasa. ya ayeuna sorangan. Aing keluar. Siluan jeung saha mah teh? Jadi ngajago aing. Dadah tadi sia jahekeun awewe. Aing moal sieun. Marupan aing sieun ngalaman salaria tiluan. Aing heula we ulah ngalaman duluan jarak kejagoan dia. Sok der. Lihat yang oh. Toko. Ayo. Mana teman-teman ini?
balik. Gak ini nih ya teh. Tapi Allah. Asa tengah. Mun. Hampura mun. Eureui mun. Hampura. Hampura mun. Jadi kabur. Kemana sih? Sini. Karek udang siang seberang. Hayu Lin. Ayo. Ulin ke mana? Base camp. Geus hayu. Ulin. Kecewa. Tungguan kurang di luar kir. Mana si Uman kan nungguan di dia. Kemana ya? Man? Man? Uman? Kemana nya euy? Man? Ieu urang mah di dieu. Si Man teh di dia. Aya ini burit. Ayo. Cicin apa kayak mau ya? Aya juga nih. Assalamualaikum. Cek. Oh, mending coba jalan buka. Cek. Ya. Kemarin aja baru dah. Seueuh. Jadi coba eta chat teh. Jadi kita karomba kayak baru kudu di kontak wae. Kudu nama tuh. Ngeus na di jail base camp teh cicing di pulang. Tara reselnya. Coba lah enak cobian. Cobaan lah eta. SMS lah atau WA. Geus burit, ngecetan kita tadi kayaknya geus 2 jam. Kemarin aja baru dah. Kayak Tadi atuh balik. mah kesel. Ah. Nanya tuh Pi. Ini naon sia? Sok atuh 10 menit. Sia ngawalan goblok kita teh 10 menit. Anu eta na teh geuning tengah teh. Yang bimbingku berputar. Jamrun gitu Oh, sia iya. teh. Langit di matamu, lain 10 menit. Oh, 30 euy. menit. Barang we barang. Siang ini ya tuh. Anu Barang. Barang. Urang teh nutur tuh. Sia irah nyanyiina atuh babal. Apa sih tamanya? Sia nu request kai.
Kemana? Balik. Laki si mobil kok bos. Dir. Dir. Mana itu? Dir. 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 Buru aing sieun. Murah gue. Siapa? Aing naon sih? Buru aing sieun. Mau siapa? Jangan hilang untuk serangan pada masa sama. Ya, mana yang ditambil? Mana kenang kan? Aing sieun serangan di dia. Jangan hilang untuk serangan. Baik wangin meureun korangan sih. Dia ndak jadi serangan mana bilang cai. Enak naon ali cai. Biasa. Modal. Apal modal siap. Siapa? Oh, main teh. Ya kok mau atuh? Sudah aku gitar ngomong. Di naon? Itu dia. Dan tamat orang yang request. Kakak. Itu iya teh. Ayo mau balik lagi. Sedikit barang lah. Tadi dia mau. Mau aja kan nama. Baik we atuh siap kesorangan. Masuk ngumpul deh dia. Siap siap. Assalamualaikum gitu. Apa ya? Ini gitar wae nama. Dokter betul baik. Tapi mana tidak hari isu tidak sudah biasa ini balik pulang Imun Tuh aduh sih ya. Awas aku aing waduh banyak. Coba lagi bismillah.
bisa balik dari bisa we asa keluar oge asa kali ini Itu kumaha geus si Odoy teh ngita amun jeung abi Pak nah bisa jadi kieu itu disangka-sangka bapak gitu terang awal kumaha ayeuna kumaha terang-terang geus aya nu dongkap ka dieu ka bumi ngawartosan barangkali bapak teh geus teu aya tenang di situ Doy ngan teu ngaros teh anak mah aya nu ngawartosan si tubuhna teh aya nu ngabacokan soalna Dibacok Pak. Nah itu teh Pak. Udah KPK-keun itu mah. Cuman yes doa mudah-mudahan bapak pasti benar Kematian tadi ya, udah rencang di dulu. Ini aku rencangan malam dari awal. Udah rencangan. Besok artinya diantar. Ya, itu masih tinggi. Uring kaki ya itu. Nah, ini buah terang gitu ya kan, terang. Jangan Seganda mana teman lu surgan siada Iman Man Orang-orang ini perizinan lengitan Man Man Inang kau ganti motor resmi kurang romantis kurang bebas ada mana Man orang balik ulang Man mana sing tenang di surga Man kurang bayar nama Man jauh berbisa ngadoakan nah tuh istri tengah bejaan kain Manena tuh pakir aku Manena tuh kir kemana wae Manena kontak di WA Oh temangetan di Facebook seru Mas dia ada kamarana deui Pura
kurang mah aku tengah kau kurang mah mana binti aduh balik heula nah hampura liwat tapi ulun saha deui. Berhasil itunya bawa baturan hiji-hiji itu si imun yang ngalengit tanpa sabab terus sehari odoy ayam ngabacok kuman kecelakaan Ya rasa tenang ngerti orang ngopi. dengan psikologikanya. Gimana kalau lompatan? Jangan lupa nih hari mana ayah nu ngerasa ganjil tuh Nah, memang sing coba baturan orang mimpi si imun leungit odoy ayah ngabaco uman kecelakaan berturut-turut kumaha eta takdir we tambah meureun. Bisa orang balik lagi lah. kira aku kada ka dieu cek balik berusuhan Iya. Ayo perlu gula. siapa tuh Terus bokir pun. Ayo datangnya kan gua. nya curiga itu Assalamualaikum. Jawab tuh. Kir, bener menaik-naiknya suka bakal bingung. Isi kebiasaannya. Itu biasa orang kieu. Jika enak tidak naik beban gitu. Emang naon gitu orang. Bisa beda we gitu. Itu kebiasaannya. Arah saun we merenang saun maneh eta mah. Orang mah kieu we terus eta nya kumaha. Hari mana bisa tadi bisa ngobrol sebelum mana nama lompatan. Hiburannya dibaliknya itu tidak bawa luas. Itu ya satu garan aja orang angkat masih penasaran. Penasaran kumaha? Berenang ente babaturan deket uman di saha jadi teh sodoy itu. Nah, yang emang maranehna teh deket jeung urang. Terus nah bat nanyakeun ka urang, eta mah urang oge teu nyaho. Terus takdir we kitu meureun. Ai maneh kunaon ka urang teh hayo we nanya. Nyata mah hak urang we atuh dek lumpatan, dek lempang, dek ngeronang mah hak urang. Masalah balik makan urang geus ngomong, urang aya urusan jeung maneh. Ini reward sih mah. Dipikir-pikir omongan mararana asa nyudutkeun ka urang. Emang maneh curiga kunaon sih ka urang? Teu aku deui kitu aya nu disebutkeun ku urang selaku pembaturan ka mararana. Emang orang yang siapa itu gitu nyudutin mana gitu. Sakirana tenari makan karena omongan orang mah nges rek balik lah. Nyan juga basecamp jeunan aing nyieun barudak kulungan aing nya paduli we dek balik mah njuk urang mah teu nita marane ka dieu. Geus supaya balik ah. Gemong wah. Assalamualaikum. Molor wayat burung mata liar kan kali mah puting teh juga parawan
Di mana wae atuh sia tita tadi ti beurang aing ada dagoan di dieu, aing kasarean di dieu. Aing mah aya. Tadi di kontekan tuh sia. Tadi orang mah kemana ti orang gitu. Sarua aing kita dengan maneh. Pusing kieu mah aing mah. Kudu meuli ieu, meuli kopi cup. Di urun jeung. Iya. Jam sabar mana sare di dia. Itu beurang aing ada dagoan mana di dieu, geus di kontekan tita tadi di kuaing dina WA. Jadi kan kutan orang lah bea. Pantesan atuh. Dia buka Facebook dah terang euy kutan mah. Mulai gratis. Untung si Omat keur di ditu. Ayo mungkin yang pernah siap bisa. Tapi kan lebih jaga kasasaha. Jadi kieu urang mana nyaho teu kejadian si Odoy jeung si Uman. Kejadian apa orang mah? Apa-apa Sok. Mana ngarasin nu aneh teh? Si Odoy, si Uman, asal ada radak. Ke orang oge ngerasa aneh tapi nyata euy eta mah. Sebenarnya mah urang dek curhat. Bakal teh siga nama si Odoy jeung si Uman teh bakal ku si Imun. Emang maneh apa sih Imun? Kan si Imun teh leungitna sababaraha poe. Sebenarnya mah si Imun teh kabunuh ku urang, si Uman jeung si Odoy. Bener kieu maneh ngomong. Selinana sulang hilap astagfirullah. Tapi urang nutupnya tanggung jawab kasasaha. Da urang boleh keluarga urang sieun ngari ku penjara Umar. Tong kasaha-saha oge. Sok wae ieu mah. Maneh janji ka urang salaku babaturan rek nulungan urang atau aku maha. Oh baelah. Aing asa kudu percaya euy. Atuh da kumaha deui. Meureun geus takdirna kitu, janji lanas ka aing. Awas ya, mun beja-beja tah yang nyaho aing mah. Ieu teh janji berat ya mah. Tapi mana siap? Insyaallah. Kudu siap. Ngobrol naon euy ke trame eta aku pick up. Ngobrolkeun maneh rese. Ieu kali nyamuk rese atuh. Peng lah. Ada orang mana? Peng. Ya, orang baik pun sporting gitu ya. Ayo Ya. orang jangan bener. Ayo. Suatin orang sare bae tuh. Untung tebur oge mata. Punten. Jadi nang di dia wangi-wangi mah. Kurang eta tuh bareng. Jadi angkat di mobil. Goblok teh gara-gara si Bokir dah. Gue punya saya
Oi. Turunkan lampu. Masa ada tadi nunggak lampu itu? Lampu aing karuas nih. Mata keluar sasaran. Ngedireng tuh, euy. Saya tes nunggak lampu nya nih. Lah di omeh we lampu. Yang nikmat ku aing. Assalamualaikum. Yang ngalan orang kali matu saha Timun. imun Mun, anu ge melarian itu kesabaran dinten dengan teh daya mun mangga tos tilu dinten menarian kertas kukurilingan. mun tos tilu dinten kapongker basa ti payun mah aya sasarengan bisa ngariung rencangan mana wieu teh di piwarang itu tengah ti mana Nya tak mangga bingung nya ada di peliharaan tilu dinten teh aya. Ngatur nuhun Kang. ya mun mah Punten Kang Oto. teh lebet lama kebun saya jelas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon, Mak? Yang menawi ningala timun kita tas tilu dinten saya wae mangga tas kukurilingan gitu. Saya ada teu pernah Duh, kada tuh ABG. Terus tilu dinten teh sarangan jana. nuhunnya tadi kemana ngebudak dengan timulangan wae. Nuhunna bigi kamari terus milarian teh aya terus tilu dinten terus teh jeung abi teh. Nuhun atuh nganawi teh teh aya we di dieu teh. Saya uwi teh. Kamari ge sareng barudak teh aya. Nuhun atuh Bang ya. Ya, abdi teh tukang lagu lah. Nuhun ya. Aing mah pusing babaturan aing eueuh hiji-hiji teu mimiti si Odoy, si Uman, si Anas. Ku aing ngabuat teh gara-gara si Imun gitu urang teang ku aing ka ditu. Mun aya ku aing urang bentar sirahna oge. Paduli jadi juring setan naon bae ku aing hakan urang. Kunaon ieu? Kunaon ieu? Kunaon ieu? Kunaon ieu? Kunaon ieu ya? Mun aya kawan ni sok bijil anjing. Lain ngadudut suku batur sok lain babaturan aing hukul aing aya kawan ieu mah sok ka dieu bijil sok bijil aya kawan ieu mah lain susulumputan we lain ka babaturan aing aya kawan ieu mah langsung lawan aing sok Imun teh aing mah moal sieun ku maneh sok lain ngaleungit Imun Mun. Oh.
biji lain susulumputan. Oh. Imun kita tadi kawannya ayo susulumputan. Cenah paeh 2 kali meureun bae. Hah? Sok bijil. Oh, lain kikituan. Sok aing masih mana? Mun. Mun. Ampun. Dik, kemarin sah, mana si Imun nanyakeun nenengan si Imun. Heeh, sarua kurang mau di kamar teh. Bisa beberapa poe eueuh cenah di mana? Kemana nya Tuh, menang ieu. harunya sa indungan tiga was-was. Heeh atuh. Aku deui ngaranna indung ka anak. Nya si Imun teh ka mana emang ngaleungi tanpa kabar, tengah surat-surat acan. Kamar kamu tuh pas Terakhir nya si dia kamu tuh. Bukan mana nih? Bukan mana ya? Ya Eli. Ya. Eli. Ada anjing apa orang keberadaan semua di mana? Bener. Asli. Bener dugaan orang teh. Si minta dibunuh. Ya gue kontekan barudak. Heeh. Apa lagi ya ini coba. Dekat. Halo, Bunda, kali ya gawat ya. Penting ya mah penting. Ayo naon ieu teh nu keur luas. Iya, ayo orang apal keberadaan semua di mana? Ayo. Ayo mah jadi. Hari ini hati bejan lama. Lain kan dia. Tuh ini si Mat teh. Heeh. Bejan. Mak, abi apa sih mun di mana ya nak? Mana? Mana? Ayo atuh Jang, ayo. Tuh geningan ka Cimun teh Mak. Itu Cimun. Ayo jangan turun sang Ujang. Ujang ayo. Ada turun.
Ada sama teman, ada sama sahabat, ada cuma aduh